Riweuhan sore-sore ibu rumah tangga naon wae. Ya seperti biasalah ieu teh geus ngamanian si Nyimun. Sore-sore teh urang manian heula si Nyimun lantaran tadi teh geus ngometaneuh di luar matak lamun teu dimanian teh bakal ararateul gugutrut ieu awak moal geunaheun. Moal taneuh ngebul mah geuningan aduh meuni ararateul kana awakna oge nya ari halodok ieu mah geuningan kana muka ge kuat rarengkeng. Perasaan mah ieu muka oge manas bogoeun geus puguh ai suku mah antar suku mah geuning rorombeheun. Hembody kalah hurik, ece teh di hembody kalah teu geunah geuning aing masok bararingung ai usum halodok ieu teh jabah hese cai ece di urang mah. Di ece hese cai teueung ai halodok ieu di urang mah hese tapi nya hese-hese ge sok aya keneh sanajan heueuh digilir oge nya ngocorna ti peuting tapi alhamdulillah masih keneh kabagian cai komo urang mah teh boga penampungan heueuh teh boga jang wadah nu gede kitu tah. Nampungan cai teh dina baskom dina jolang we da teh boga toreun heueuh sugan kahareupna mah urang teh nya boga milik bisa kabeli toreun meuni hayang kabeli toreun teh heueuh jang nampung cai geuningan sok arerese lamun teu nampung cai teh dina baskom jeung dina jolang mah geuning teu mahi. Mudah-mudahan we kahareupna mah kabeli nya heueuh tadi teh ieu teh cenah mah pangienkeun kopi tah ieu jang mama hiji jang babah hiji aki-aki teh ampun heueuh pan urang teh rek gawe heueuh hegae tadi dia teh beres ninyu kopi nu urang mah malah kadiinum arek mani heula. Beres manina oge ieu teh da geus buri tereh magrib urang tetap tutup heula hordeng urang hurung-hurungkeun lampu ulah siga goal teuing pararoek di masih siga jelemaan siga engke teh jadi penunggu juri. Pokona mah kabeh we ditutupan hordeng jandelana hurungkeun lampu kaluar di jero pokona sina cararaang tah beres tetap tutup arek rineh heula sakedeung istirahat bari ngopi meuni mantap ya kopi jaba di dodoho ku budak. Yang pentingna ieu teh heueuh arek dahar da si bibi tadi teh mere endog dina piring heueuh cenah lada teuing tapi bagi urang mah teu lada tapi bagi si bibi mah lada meureun urang mah ngeunah we matak aek dahar we buru-buru ditarimakeun bi geus tuh. Tadi ge geus nuhun ka si bibi teu poho nya da ku bapana ditarimakeun teh da urang tadi teh keur nyusuan si Nyimun hese nya tah lamun arek magrib teh sok kitu.